Paslun utawi kiku pasal sawiji. Surutus sujudi sab'antun utawi pira-pira syarat sujud iku sab'antun pitu bal aksaro. Jadi ya pasal ngajelaskeun piwajibatis sujudi dina pirang-pirang kewajiban sujud, masalah kewajiban sujud. Surutus sujudi syarat-syarat sujud sab'antun ayat 7 bal aksaro bahkan leuwih seueur daripada 7. Adu ayas juda ala sab'ati adoin. Seji entas sujud dia musolli ala sab'ati adoin ing atase pitu pira-pira anggota. Kahiji kudu sujud kana 7 anggota badan. 5 ruyan Ibni Abbas anna qala Rasulullah sallallahu umirtu an asjuda ala sab'ati adoin. Dalilna sujud kudu kana 7 anggota teh karena diriwayatkeun ti Ibnu Abbas hadis Rasul umirtu an asjuda an ala sab'ati a'dumin. Kaula diparentah cek Ibnu Abbas cek Kangjeng Rasulnya. Kaula diparentah kudu sujud kana 7 anggota tulangnya. Minal jabhati tulang dina tarang, wal yadaini 2 tangan, warukbataini 2 dengkul, wa atrofil qodamain sareng 2 tungtung dampal sampean. Eta dalil hadisna. Jadi lamun salah satu teu antal teu sah sujud, teu sah salat. Sedengkeun raratana nu terjadi orang-orang awam di zaman ayeuna sujudna teu ditapalkeun tah tungtung qodamain. Nyata ramo-ramo sampean. Itu bahkan aya nu ngamai. Tah eta teu sah sujudna, teu sah salatna engke kaditu. Bahaya. Wa antakuna jabatu maksubatan lan yentaon apa jabhatuhu tarange yasi musolli iku maksubatan den buka akan ilali udrin kecuali karena udur. Jadi kaduana syarat sujud kudu antel tarangna kudu terbuka tarang ulah ditutupan ilali udrin kecuali karena udur. Aya elat aya panyakitan dina tarangna. Nah, mana udur di dieu maksudna saperti kawujudi sya'rin nabitin fiha seperti ayana rambut anu jadi dina tarang. Ya. Anu langka teh tarang aya buluan. Gitu. Eta mah da kumaha dikerok jadi deui. Maka eta mah da madorotnya unggal arek salat kudu ngerok bulu. Maka keun bayantepkeun eta mah. Wa isobatin jeung perban gitu. Liwajin karena nyeri. Aisusakona juha payah lamun kudu dilaan heula eta perban misalnya cilaka di perban tarangna. Bari masakotan sadidatan payah banget sulit lamun kudu dilaan heula. Wala yu'idu in wa do'ala tuhrin teu kudu dibalikan deui salatna lamun pas napalkeun perban teh dina kaayaan suci walam yakun tahtahana jisun wiru ma'fu anhu jeung di jeroeunana eta perban teh teu aya najis nu teu diampura teu aya nanahan teu aya getihan eta mah teu kudu dibalikan deui salatna. Wa tahammul birasihi lan ngabotkeun birasihi kalawan sirahe musolli. Katiluna kudu ngaberatkeun sirah aipil jabhati tegasna tarang kudu diberatkeun. Ulah ditahan diangkangkeun dina tarang wungkul ieu syarat ieu. Duna baqiyatil adoh teu syarat teu sawareh anggota sujud nu sejen mah teu kudu diberatkeun. Wa huwa ari tahammul di dieu maksudna ayu siba siklurosi mau diasujudihi ngeunaan beratna sirah kana tempat sujud diulah ditahan gitu sabab ieu teh menurut penelitian eta teh cenah dina sujud diberatkeun kitu teh aya manfaatna cek ahli medis mah itu jadi aya manfaatna
ya manfaatna nanti biasa orang sok liat sirah sok lieur cenanya ari di sujud bari di etakeun sujudna mah melancarkan peredaran darah dina sirah dina otak gitu. Jadi moal ayanya pagawean ibadah nu matak ngabadorotkeun kana awak urang model puasa mulai jelema gering ku puasa jarang gitu terus sebab diakibatkeun ku puasa atau jelema bakal jadi nyeri sirah ku sabab minang teuing sujud moal justru kalah lancar ya peredaran darah kana sirah. Atau jelema getol teuing salat jadi stroke moal aya. Jadi Allah moal ngamadorotkeun ka makhlukna ku sabab alasan nitah ibadah. Moal aya. Itu. Wa damul huili goirihi lan orang turun tumurun atau doyong li goirihi kada salian sujud syarat kaopat ulah doyongna teh kana selain sujud jadi orang ngadoyongkeun sirah nurunkeun sirah ka handap nu asalna ti luhur ngangkatkeun bujur nu asalna doyongkeun sirah asalna ti luhur jadi ka handap ngangkatkeun bujur asalna ti handap jadi ka luhur eta teh ulah kana selian ti sujud jadi ngadoyongkeun gitu teh kudu maksud arek sujud gitu. Wa humi suha wa la yasjuda ala sayyin yataharraku biharakatihi lan yen ta ora sujud ya musolli ala sayyin ing atase perkara saji yataharraku kang berubah ya se biharakati kalawan robahe musolli syarat kalima ulah ayeuna sujud kana perkara nu robah ngilu robah ku robahna si musol fi qiyamihi tegasna dina waktu ngadeg si musolli walau bil kuasa sanajan seolah-olah insyaallah qaidan lamun salat si jalma qaidan bari diuk au sajada ala mutaslim bila taharaku biharakati fil qu'ud ya. Jadi syarat kalimat teh ulah sujud kana perkara nu ngilu robah ku robahna musol saperti mana make sorban fi qiyami tegasna dina waktu nangtung misalna jalma make sorban pas waktu sujud eta ayeuna sorban nu napal teh numprak kana tempat terus kurang di sujudan pas waktu nangtung pan robah eta sorban teh gerak ku gerakna musolli walau bil kuasa sanajan seolah-olah gitunya gitu insyaallah qaidan lamun salat si jalma bari diuk atawa bari diuk bil kuah teh nya salat bari diuk tapi teu robah eta perkara nu dibawa ku si musolli teh anger lamun kasujudan sanajan salatna bari diuk heg robah ku robahna musolli tetep eta teu sah gitunya. Oke, itu cenah. Wa minal mutasil juz'uhu sapalih tina perkara anu paantelnya nu itisol jeung si musolli teh juz'uhu juzna musolli seperti tangan. Pala yasiwa sujud ala nahwi yadihi. Teu sah sujud kana saumpama leungeun kieu tah. Kieukeun sujudna. Teu sah eta. Teruskeun. Wartifa wasabili ala alihi syarat anu kagenep ngaluhurkeun juj anu hanap ala alihi ngahanapkeun juj anu luhur kitu syarat kagenep teh nu luhur dikahanapkeun nu hanap dikaluhur keun ulah disarwakeun sajajar kieu sirah di luhur kahanapkeun bujur nu hanap kaluhur jadi kitu ulah disajajarkeun sirah jeung bujur teh neplek we siga bancet keur naplok dina tangkal kai itu teu sah nya sujud kudu ngangkang sakira-kira lamun liwat teh mah cenah geuninganan sujudna lalaki lamun liwat teh mah anak doma nu karek borojol bisaeun liwat kusabab dina sujudna lalaki ngangkang aya lolongkrang gitu wa huwa ajizatuhu wa mahaulaha ala alihi wa ya rasuhu nu hanap bujur kaluhurkeun nu luhur ala alihi di kahanap rasuhu sirahna wa man kibau tak-takna illa idza kana fi safinatin kecuali lamun si musolli aya dina kapal mah pan kikituan sut katebak ombak pas nekek kapalna pan jadi di luhur sirah teh kieu meureunana gitu bisa binati linahwi mailiha sabab sok ayeuna condong eta kapal payusoli ala halihi wa yuidu yanahu undrun nadirun pek eta mah salat kumaha wae tingkahna dina kapal kaayaanana wa yuidu ngan kudu dibalikan deui salat di ngaranan salat muadah teh ya gitu naon sababna sabab eta salat dina kapal kaayaan gitu udrun nadirun udur nu langka
Itu wa tumanina tupihi syarat katujuh kudu tumanina dina sujud aya pi sujudi wa yustaratu aidan ayadu al a'do asab fi waqtin wahidin syarat deui kudu nyimpen kana anggota sujud anu tujuh teh pi waqtin wahidin dina waktu nu bersamaan dina hiji waktu ya. Jadi ulah beda-beda ngantalkeunana teh falau doa ba'doha summa ropahu odal ahor lam yakti lamun jalma sujudna sawareh diantalkeun kana tempat sujud tuluy nu sejen diangkatkeun gitu doal ahor terus ayeuna silih genti tarang heula ari ieu diangkangkeun tah tungtung ramo-ramo sampean diangkangkeun lam yakti eta teu cukup artina teu memenuhi syarat gitu hotimatun ado sujudi utawi pira-pira anggota sujud iku sabatun pitu al jabhatu kahiji tarang aya 7 anggota sujud wahdaha tulan mabaina sidugo ini itu perkara atau anggota anu aya di antara pelipis duanya wardon lebar nama ma baina manabiti sa'ri roksi perkara atau anggota badan anu aya di antara tempat jadina rambut sirah wal hajibain sareng halis eta tarang wa butunul kapaini lan batine piro-piro telapak tangan loro batina jerona ieu nya berarti teu meunang sujud balikeun kieu komo bari kieu di sujudan wah geus we teu sah salat gitu salat budak gitu gitu wa rukbatani lan dengkul loro dua tuur wa butunu asobir rijlain lan aina piro-piro batin piro-piro ramo sampean loro wayak piwad ujuz in min kuli wahidin min hadil adoi sab'ah itu cukup nyimpen sajuj tina setiap aina anggahota nu 7 itu wad ujuz in seperti tarang ya tarang teh teu kudu antel sarerea antel nu penting aya sebagian juj tarang nu antel gitu nu antel kana tempat sujud kieu na luhurna wungkul nu antel atau lebah dieuna tanu antel pokokna nu kasebut ayeuna tarang jujna sebagian apal kana tempat sujud cukup eta memenuhi syarat kana sujud atawa telapak tangan kieu nya kieu sujudna teh cukup eta ge atawa tuur nu penting ulah diangkangkeun nu penting mah napal we kana tempat sujud ayeuna ramo-ramo sampean ge kitu nya ramo-ramo sampean hiji nu antelna teh tah tungtung ramo batinna ramo dampal sampean hiji jempolna hungkul nu antel teh cukup eta ge memenuhi syarat gitu